Ayeuna mah Taifa ieu aya ngeunaan Naon? kuliner Asik, di mana ieu? Ieu ti Garut Oh, ti atunya. Garut. Nah, mangsa presakola di Garut Jawa Barat diayakeun festival Baso Aci anu diiluan ku puluhan padagang baso anu nyadiakeun rupa-rupa ragam jenis baso jeung rasana anu khas. Dina Festival Baso Aci anu diiluan ku leuwih ti 40 tenan baso aci anu aya di Garut anu dilaksanakeun. Salila 3 poe ieu teh di buruan salah sahiji mall. Warga tumplek pikeun milih baso aci karesepna. Dina Festival Baso Aci anu kabagi kana 3 klaster nyaeta aya kelas newcomers, viral jeung legend. Newcomers teh nyaeta para padagang baso aci anyar anu kiwari rame di Garut. Kelas baso viral nyaeta kategori padagang anu kiwari hits di media sosial. Sedangkan legend nyaeta kategori pikeun padagang baso aci anu geus eksis ti baheula di Garut. Dina ieu festival teh aya rupa-rupa baso aci kalawan rasa anu khas tur nikmat. Di Kabupaten Garut, Pia Supriyatna, kontributor TVRI Jawa Barat ngawartakeun.